Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring Febriana Listiawanti ti kelas 12 IPA 3 bade ngadugikeun hiji warta anu judulna Kareta Anjlok di antawisna stasiun Manggarai jeung Sudirman. Kareta anjlok ieu nomberna KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri. Lumangsung di antawisna stasiun Manggarai sareng Sudirman. Nu terjadina anjlok ieu jam 15.16 waktu Indonesia Barat. Akibatna sejumlah perjalanan kaganggu ku kareta relasi ieu. Kareta relasi Bogor Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabalikna pikeun sementara waktu teu bisa dilakukeun. Kareta relasi Bogor jeung Bekasi anu ka Jakarta sebagian kur-ukur bisa dioperasikeun nepi ka Manggarai. Jeung sabalikna tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta kota. Pikeun nu ngagunakeun jasa ieu anu embung ngadagoan bisa ngalakukeun tiket di loket stasiun jeung bisa menta ngagunakeun modul transportasi lain, saur Hurmas. Manehna oge menta panumpang memperhatikeun kaselamatan sawang-sawangan jeung deui henteu maksakeun kareta anu lamun entos pinuh. Lamun geus pinuh mangga dagoan kareta anu salanjutna. Cukup sakitu anu tiasa ku simkuring dihaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.